Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang barudak kelas 4? Alhamdulillah. Mudah-mudahan barudak kelas 4 dinten ayeuna aya dina kasehatannya. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang pendak di pekan kadua. Yuk barudak, ayeuna urang diajar bahasa Sunda heula nya. Ibu bade ngadugikeun sababaraha hiji materi dina pekan ieu nyaeta masih di tema kahiji dina judul hirup sauyunan. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan dua materi ya. Yang ke-1 yaitu tentang kecap sinonim atau kecap nusaharti. Yang kedua, Ibu akan menyampaikan materi tentang nyieun pupujian. Yuk, urang simak sasarengan. Kecap nusaharti atau sinonim. Sinonim teh hartina kecap nusaharti. Sama dengan di bahasa Indonesia ya, ada persamaan kata. Gunana sinonim nyaeta pikeun nerangkeun kecap nu dianggap hese atawa pikeun milih kecap nu leuwih merenah dina hiji kalimah. Contona, aya kecap beunghar sami sareng jegut atau jugala. Miskin sami sareng balangsak atau malarat. Jempling sami sareng simpe. Ta eta kecap nusaharti atau sinonim. Contoh kalimah sinonim. Tengetan dua kalimah dihandap ieu. Jauh moal burung cunduk, anggang moal burung datang. Kecap jauh saharti ejeung anggang. Tah, ieun barudaknya jauh sami sareng anggang. Nu kadua, peuting teuing jempling di jalan ge simpe naker. Kecap jempling saharti jeung simpe. Lantaran make kecap nu beda, sanajan hartina sarua, kalimah di luhur leuwih beunghar kekecapanana. Nah, barudak, anu kadua Ibu bade ngadugikeun kumaha cara nyieun pupujian. Masih emut teu pupujian anu minggu kamari. Nah, nu judulna teh hirup ulah nyorangan. Da pupujian ieu mana kedah dikawihkeun nya harus dilagukan. Nah, Ibu akan mencontohkan ya. Mohon maaf apabila suaranya kurang enak terdengar. Ya, tidak apa-apa ya. Ibu mau mencontohkan dulu sebentar. Kumaha ngawihkeun hirup ulah nyorangan. Mun hirup urang nyorangan, moal aya nu marengan, poek taya nu nyaangan, matak jauh paninengan, hirup ulah mumusuhan, pagirang-girang tampian, jeung batur silih tulungan, ngarah angger sauyunan, mungguh dina kahirupan, tangtu aya pacogregan, ulah neunden kagorengan, mun salah silih eledan. Tah, kitu barudak cara ngawihkeunana nya. Nah, ayeuna Ibu bade nerangkeun atau ngadugikeun kumaha cara nyieun pupujianana. Dina pada kahiji, kalau pada itu bait ya ya. Nah, di sini ada mun hirup urang nyorangan. Nah, sakalimah ieu teh disebut hiji pada lisan. Moal aya nu marengan. Nah, an berarti ini disebutnya purwakanti nya. Poek taya nu nyaangan. Nah, ieu aya 8 engang atau 8 suku kata nya. Poek taya nu nyaangan berarti ini ada 8 suku kata atau 8 engang. Matak jauh paninengan. Tah, eta barudak kumaha cara nyieun pupujian teh sapertos anu ku Ibu terangkeun tadi nya. Tah, ieu penjelasanana. Opat pada teh sami sareng hiji, opat pada lisan teh sami sareng hiji pada.
Hiji pada teh nyata gundukan pupujian anu diwangun ku opat jajar atau padalisan. Nah, jajaran disebutna padalisan. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang ngarah babari ngawihkeunana. Unggal padalisan tuntung engangna boga sora nu sarua. Eta disebutna purwakanti. Sakur gundukan pupujian diwangun ku opat jajar disebutna pada. Ya, eta penjelasan cara nyieun pupujian. Tah, barudak ayeuna majeng ka tugas pekan kedua. Nah, Ibu bade ngadugikeun informasi nanya untuk pengumpulan tugas linknya akan diinformasikan lagi di WA grup kelas masing-masing. Sekarang perhatikan saja dulu petunjuk pengerjaan tugasnya. Ada 2 tugas yang akan kalian kerjakan pada pekan ini, yaitu di latihan 2 dan latihan 4. Di latihan 2, nah, hidep paluruh buku atau internet nu ngamuat pupujian ku basa Sunda minimal 2 pada 2 bait ya na ya. Saatos kitu prak catetkeun eta pupujian di lebet kotak kosong nu aya di handap ieu. Jadi begini maksudnya nak. Cari pupujian yang lain di internet boleh ya. Nanti kalian tulis saja 2 bait minimal ya di buku tulis bahasa Sunda boleh atau langsung di modulnya kalau sudah ada modulnya. Silahkan diisi ya. Nah, itu yang latihan kedua. Sekarang latihan 4. Ada di modul halaman 5 latihan 4. Nah, teangan papasangan kecap nu saharti. Nah, ini mah tinggal diisi nak indit sami sareng naon nya, cari persamaan katanya ya. Nah, di sini ada 10 sedikit ya Ibu. Kalau misalkan Bu artinya tidak tahu, boleh kalian cari di kamus bahasa Sunda atau kamus alit yang kalian pernah tulis waktu masih sekolah ya, waktu masih di kelas dulu, cari di situ mungkin ada. Kalau tidak ada boleh lewat internet. Nah, itu tugas pekan 2. Mudah-mudahan kalian mengerti ya nak ya. Nanti linknya akan diinformasikan lagi di WA grup kelas masing-masing untuk pengumpulan tugasnya. Alhamdulillah, hatur nuhun kana paratosanana barudak. Sakitu wae pangajaran ti Ibu Desi Magdayani. Ya, mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo sadayana. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya nak ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.